aduh eta meni enteng nyarios si Encep pira pajarkeun teh cenah lamun ngudag karena pira tong boroning putus cinta kamari di Jatinangor aya nini nepi ka kageleng ku treuk teu pira teu lurat leret bos pira tah bos rek kitu wae herop ku pira doden wae di botol lain masalah kitu sia mabok pikageuleun kakor kitu teh teh sabi oji kasar deh tong kasar anjing sia teh dangukeun ku si Obos naon matak aing galau 5 tahun bobogohan bos tuluy ti poe Senin nepi ka poe Jumaah diantar gawe ka Kahatek Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang mitohaeun bos mitoha 5 tahun lilana bos bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat 5 tahun anjing jatna tong gogok sia teh oh sorry bos santai malum aing mabok bos sia teh meuni diumbar teh gugagogok teh sia diumbar deui apan aing mah mabok bos wajar apan mabok bos heuh tuluy kumaha 5 tahun bobogohan nganter unggah poe waktu nu teu kaliwat minggu kamari nempo ulin ka imana ditempo di hareupeun imana aya janur kuning melengkung bos dikawin tatangga bos perih bos perih bejat hati aing wakil Syakieu mah leung bos kieu mah. Nah, untung hati ini buatan Allah, bos. Mun buatan Cina geus bajret, bos. Nya, bos. Heueuh nyaho aing oge. Lamun maneh galau kitu kulantar kitu, cing jadi kauntungan, cing jadi hikmah keur maneh. Naon hikmahna? Naon? Meureun mana kitu oge lain jodoh maneh. Mata kitu ge awewena teu bener mun dikawin matak pinyerieun sanajan maneh bogoh oge ai matak pinyerieun da moal genah kana rumah tanggana leuheung ayeuna can katalian ku rumah tangga kumaha lamun misalkan maneh geus boga budak tuluy pabajikan maneh teh nyeleweng bager deui pan leuwih nyeri mending ditemongkeun teh ayeuna keneh sanajan perih tapi eta perih teh sing jadi ubar setiap ubar teh pahit ngan eta pahit teh bakal jadi amis ka hareupna eta ulah kitu sia teh nya be kalakah molor si anjing. Weh